Wih, garelis amat barangna. Hai, lumayan marontok deh. Wih, doang nama barang Korea etanya, mantep pisan mulus naon rame amat sebailuan orang. Jadi penasaran aing ieu Kang Neule naon kitu eta. Waduh, nya akal teh ada ka belah dieu mah. Ya, pindah ya kudu pindah tempat ya. Wih, barangna mantep siga ketannya. Lumayan eta. Wih, kamani kalapan mah eta. Nah, anak nu siga ketan eta. Wih, ya biasa bae sarojong di mah. Ya sabae ka Mahmud tepa jauh atuh sarua bae jeung di imah ge. Kitu keneh-keneh bae. Naon kitu dak jata kadeuleu ku yang maya ceuk geser mut seutik ya. Waduh, rada kalangan ti urang mah seutik ya. Jadi penasaran aja yang maya. Aliwa mati tadi dengekeun aku aing. Cicing li udah mandi bahasa media nya. Bating.